Tokecang malah gendir tosblong. Angan kacang sapariuk kosong. Tokecang malah gendir tosblong. Angan kacang sapariuk kosong. Aya listrik di masjid, meninca angkat tingana. Aya istri jangkung alit, karangan dina pipina. Tokecang malah gendir tosblong. Angan kacang sapariuk kosong. Aduh, kieu amat sirup. Kiki bae minum tilak menang. Waya malah bandeungit. Tangkil, disiar bagai owo. Kau mau tadi siar. Lap. Buka sari, tangkil lebut amat. Tapi cina ngadenge mah 500 meter ka lor. Boga ka unang. 1000 meter ka kidul, boga ka unang kene. Berarti boga ka unang kene udah. Aman. Wow, marah nih yorok. Kapten, memanggil. Ganggu waktu istirahat. Ih, kayak bel asup deh. Kumalik kugunangana ieu mah. Ari jamendona dibatasi mah. Aing. Daek tidak atuh teangkeun. Panggilan alam ya arana ge. Sesuai titik koordinat yang pantuan suara di dia, Pik. Nya. Bener. Oh. Wah tuh jada rehe. Woi, aing di luhur. Kowe naon di luhur? Ujar aing mau di mana? Turun kan kita? Lain teh hayang tak aing turun. Waing teh bisa turun na. Waduh, kumaha tadi nih Kapten Diapik? Bisa naik bisa turun yo. Parah. Baju kumaha keunieupan, sanggep bae tanahan. Kumaha tuh? Heh, sanggap yo. Ayo. Ngodenya. Yo. Ngodenya. Oh, yo. Geran. Yo. Aduh. 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 Ya berat amat.
Ceng hade tadi. Iyo. Teu beuheung aing. Nyeri cangkeng. Oh mau aing nyeri angan dia, geus mah aing can dahar dia. Ragag di dieu. Ih, parah ya. Waduh. Astagfirullah orok. Kenaon eta tumpak dubling kitu. Woi. Kenaon dia rok? Tumpakan. Astagfirullah dia rok. Inget dengan dosa. Tumpakan tengah poe. Astagfirullah kumaha? Tuh, ketua dia. Astagfirullah, teu nyangka aing kena dari ya. Ih, jijik aing mah jijik. Deket-deket nage. Keritu. Teu nyangka naon tadi ya. Ku aing ragag di luhur. Ragag di mana dia? Makanya teh ulah pulang paling bae. Edan. Dia burang-burang kena pulang paling, kena aing mau ngomong, cina sabakul. Pulang paling. Sing horeng, dia kitu. Seganeng dia yo. Ulah kalau bawa omong. Bet nyaleri aing. Ganeng dah Cen. Ang datang. Tinggal selok bluk nage. Di mana tuh udah terlambat? Linulungan kalau sujon. Aneh aing mah. Ih, sorry maaf. Atuh emang geus ikhtiar heula atuh. Geus boga bebunangan kepada dia wayah kieu mah jitu tumpakan. Jijik aing na dia. Sia garaneng mujo. Aing mah jam mikiran usaha ki bae. Dong aing pensiun yo. Baga mata dia. Pensiun segala dong PNS bae. Non PNS. Ja eta dong pajohan, kadinya pajohan guru. Tiap bulan menang gaji eta mah. Dong orang berarti PNS, pegawai negeri serabutan. Orang mah beda bae teu menang gaji. Beda lah. Dia makin ngabrut ngomong nak. Sia mujo aing naik lempang. Sabodo amat aing pikirin kelempang naik kumaha ge. Emang semoga bebunangan ieu pada dia kitu bae. Bat aing. Waduh, apa lumpang? Kumaha ya orang tinggal duaan kieu. Musib lah waka mikiran orok meje. Ari dia tadi ngawu, naik naon tuh? Naik kidong lah. Pas ini jeung orok. Tadi nama aing ngajak musyawarah. Muji eueuh kabur leumpang orok. Saya mending ikhtiar be urang yuk nyar yuk. Sugan we menang. Ayo. Waduh, markas orang miskin rehe. Kamarana ieu jelema. Ih. SG Karsa amis. Ada hasil kesang sorangan mah. Waduh. Waduh, balagu dia nginum es bari batutupan. Laju aing ulah nginum nu kilah. Tepantes dia mah nginum nu kitu eta. Pantes nek henteu tah. Benang pangawe aing ieu mah. Ieu mah hasil pangawe aing. Emangna dia nanantina kolot. Wai, dia ngomong bisaan menang manggahan saha. Tukang mendo ngomong gitu. Ih atuh kikieu ge lulusan SD Impres. Geus meuh tukang mendo mah teu pantes ngomong nanon ge. Meuh indit. Kita pilebut aman. Naon da ngarap nih bae. Pugu aing tadi keur ngalanu ieu, kabur dicolokan ku dia. Ujar enggak penting. Tebutnya. Tebut lah. Kumaha? Eksekusi ulah. Ulah dosa. Woi, tukang mendo. Kunaon dia lempang lalalus amat. Muji dia gandeng, muji aing kerung sing yo. Waduh, orang miskin murka. Kabur. Berarti orang miskin mah hatina sensitifan. Ikon aing heugul teu katoong. Wala aman.
Woi!